Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nempangkeun nami sim kuring Muhammad Kudita Samarwan ti kelas 10 hiji. Bade ngadongeng judulna Putri Naga. Baheula di wewengkon Aceh Kidul hirup dua naga salaki pamajikan nu teu boga anak. Dina hiji waktu maranehanna keur ngalayang di sagara sanggeus badai gede. Ningali hiji titik hideng nu ngalayang dina ombak. Sanggeus dicicingan eta titik teh kapal rusak jeung aya orok leutik keur ngagantung di dinya. Dua naga eta tuluy menyelamatkan eta orok jeung ngasuhna seperti anak sorangan. Orok eta dibere ngaran Putri Bungsuk atawa Putri Naga. Putri Naga jadi budak anu kacida geulisna jeung dipikanya ku dua naga eta. Maranehna hidup bareng hiji tempat nu ayeuna disebutna Desa Basuh Hitam, Kacamatan Batu Tapak Tuang, Aceh Kidul. Putri eta dipercaya asalna ti kapal Cina anu neulem lautan badai. Kusabab dijaga jeung diasuh ku makhluk gaib, kawas naga Putri Naga oge dipercaya miboga sifat istimewa jeung asal-usul nu luar biasa. Dina mangsa harita, Aceh Kidul merupakan tempat nu rame kapal-kapal dagang ti luar negeri. Sabab loba rempah-rempah kawas nilam, pala, jeung cengkeh anu tumuhun subur. Lalu lantas di laut kacida sibukna. Sabab eta barang dagangan kacida payu di pasar mancanagara. Unsur-unsur dongeng Putri Naga. Tema Putri Naga. Palaku salaki pamajikan jeung Putri Naga. Watak palaku suami salaki pamajikan bager nyaah tulus jeung palindung. Putri Naga geulis istimewa asal-usulna misterius. Galur maju dikarenakan dimimitan ku dua naga eta teu boga anak tuluy numpa orok. Ngaruh eta orok jadi geulis jeung istimewa. Latar tempat sagara Desa Batu Hitam, Tapak Tuan, Aceh Kidul. Waktu zaman baheula samemeh modernisasi. Suasana misterius, magis, jeung aya rasa haru jeung kanyaah. Amanat hiji hal nu asalna ti tragedi bisa jadi berkah. Lanaon aya anu sastra jeung tulus miara. Pamohalan naga hirup jeung bisa miara orok kawas manusia. Mung sakitu wae dongeng abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.